pirage nu kitu naon spesial nah tuh. Iki kamu teh sakit naon? Muriang, mual, masuk angin, setoran motor, bayar SPP, Lain dibeli tukang kredit. dua-duana. Isi obatnya. Acan beli obat nage belum. Iki mah dipanas kieu engke ku abi kompresnya. Yeah, boy. Puspa yang abi mawatnya. Ya ame panasna turun iki. Nyanah apa kena cai panas. Ah siapa kok? Kalau ganti racai. Sekedar Puspa. Bisi waktu aku terlama deh aku punya satu permintaan. Ngitung gitu Pak Mali. Aku tos capek janji kabulkan permintaan abi. Nya sok kamu minta naon? Ayeuna hari terakhir, tolong Nya iki minta naon sok? membayarkan pay letter urut tirit sepatu bulan kemarin. Aduh. Oh piniku salami ieu ngantosan waktu anu tepat kangge ngungkapkeun rasa anu ngabagel dina jero maneh ieu anu mantak ngajadikeun dahar hitut sare teungeunah ketika jangar kanu sirah. Emang Aa bade nyarios naon? Saleresna mah sapertos anu pinterang Aa teh atos ngaduda 3 tahun langkung 3 bulan 30 poe 30 peuting. Atuh 3 tahun lebih 4 bulan we kitu. Saleresna mah kirang kena 3 jam deui sih. Aa ngabutuhkeun sosok wanita anu kangge ngadampingi Aa saumur hidup. Di saat Aa susah jeung senang, pangrokkeun Aa pas asup angin jeung muriang. Monster kill. Panyisikeun baju calana jeung jeroan. Maniac. Tapi anu paling terakhir nyata Aa butuh sosok ibu ke anak-anak Aa. Savage. Tak aya deui sosok eta teh Iwal Tipini. Will you marry me? Mohon abi kersa. Sun dulu atuh. Teu atuh bareng heula anak. Anjir bangsat maneh ulang. Oh, piniku. Ini saatnya aku mengungkapkan perasaanku yang sudah membagel di hati ini. Geus gane maneh mah ngaledek we urang. Ah, butuh sesosok wanita yang bisa nyeseh sempak anu bau. Aduh, sardi. Anjir, bikin nyeri kulit beteng kieu. Karunyana derita duda anu geus ngaduda 3 tahun, 3 bulan, 30 poe, 30 peuting. Kurang 3 jam. Aduh, anjir, karunya pisan Gusti. Heran urang mah ka maneh saat urang ngimpi jeung kerjeng awewe. Aya we ngaganggu maneh. Eta tandana urang setia selalu ada untukmu duda. Lain kehet, eta teh berarti maneh tandana pembawa sial. Hari mana?
Namun urang hirup maneh moal berwarna adi. Lain nu aya ge hirup urang mah abu-abu siga butiran debu. Butiran debu lah. Urang ek nanya kan, ke maneh ieu mah ek nanya. Naon sok? Naon sih istimewana si Neng Pini deukeut kabung bulangan kitu mah. Maneh mantap apa aja. Ketika aku melihat senyumannya. Urang Pirage nu kitu naon spesial nah tuh. Cinta mah lain soal harta tahta jeung rupa. Cinta mah anugerah ti Maha Kuasa anu teu apal untukna isaha. Angger we maneh mah panggih jeung awewe geulis, bokai baheno beunghar dirontok tah. Kalaki mah takdirna memilih bukan dipilih. Ge kayak anjir suhu Atuh sugan teh awakna we badag peleman. pengalaman orang mah soal cinta kieu mah jero. Anjir, jero. Heuh saking ku jerona ngaduda 3 tahun leuwih. Emang mana payu? Sorry, nu bogoheun hayang jadi kabogoh urang, loba ngantri. Anu urangna weh teu bucin. Moto hidup urang mah di nya hayang nyaho menjaga perjaka sampai waktunya. Lah, tai ucing maneh mah. Bejaan teu percaya, urang marek patrol teh lah ah. Langsung jig-jig. Ayo, assalamualaikum. Yo, bungsat. Atuh naon, Atuh kana naon? Is, abi nu jatuh ke jalan Karek jadi kelompok awewe geus pingsan. Karasa ta cinta. Kayak ada lope-lopenya. Oh, piniku salami ieu aangantosan waktu anu tepat kangge ngungkapkeun rasa anu ngabagel dina jero mana ieu anu mantak ngabatalkeun Puasa. Nah, itu jadi karena bulan puasa. anu Action. Telat bro, telat. Kawan. Lain jika anu di kasetrum tapi geus sabaraha detik ke karasa. pas anteng